ce tadi teh isuk-isuk teh kaberangan ce biasa nagenya setengah lima teh geus hudang ari ieu setengah genep kurang hudang nya baca nyetrika baju aduh ieu mah satang teh terong nage ka bina-bina ce atuh peuting-peuting teuing meureun sarena borora peuting-peuting teuing ce tadi teh jam 4 teh nya lilir arek hudang maksud teh nya arek naon teh arek nyetrika efek teh sijiana ce karasaeun urang arek hudang teh heuh nya tah tiris pan aya halodo mah digeunan ce hayangna teh nyusu we ngagantung jadi we kaberangan ieu teh ce mata kurang teh gercep we lah nyetrika oge ngan 2 pasang we do setel kitunya nu baju budak TKW hungkul ce olahraga dan nu lanceukna mah geus beres nyetrikana ce tadi ge aya ngageuing-geuingkeun ngan ngageuingkeun barudak kitu ngan teh di video kurang teh ka video pokona mah buru we gercep leusin kaberangan pisan manten tuluy we langsung ka dapur ce urang tadi teh geus ngageuingkeun barudak teh langsung ngagoreng asin itu sabari nya nyambi we urang teh bari nyiksikan bawang beureum bawang bodas nyaah ce aya sangu poe kamari teh nya urut peuting teh heuh teu dicolokkeun deui urang goreng we ayeuna baik dikonengan ngagoreng sangu teh ce ngalah teu bodas teuing lah kitunya emung bosen asana teh dikecapan tah ieu geus asak teri pepetekna oge ce urang angkat urang tuuskeun beres dituuskeun langsung urang kana piringkeun buruluk urang purageun nya eta sok aya nu murah geuning hiji dua da nyaah ce urang pulungan we da bersih ieu teh nya tuluy langsung ngagoreng sangu ieu teh teu piras ce sanguna mah bumbuna ge tadi teh geuning bawang beureum bawang bodas koneng jeung pedes itu make pedes ce pokona mah enak we ce tupan lebar geuningan ce lamun teu digoreng teh komo barudak mah cenah tadi teh mamah yang sangu goreng tapi cenah kos wuduk geuning sangu goreng heuh berarti sangu goreng dikonengannya tunggeus asak urang pareman heula tuluy urang wadahan kana piring urang huapan nya ce nya budak tu geuninganan ce geus tinggal jalajarnya barudak teh nah make dihuapan pan geus galalede heuh ce itu bari urang ngahuapkeun da beuteung urang ge sing dalata tulutus siga motor butut geuningan teh aduh peuji teh sing peralat purilit cacing teh kuat cing gogorwokan cenah beuteung teh mung loba tantrum lah ce barudak teh geuninganan sok loba ngaremeh komo si jam ce sok ngaremeh dahar teh kaitu ka dieu da mung cicing teh geuning daharna sabari urang ge ngahuapkeun ce sahuap urang sahuap budak kitu we hayo ce tika waregnya hayo dihuapan teh kadang-kadang masuk sararegut ieu teh ce teu cara teu dihuapan ngaleunyi daharna teh komo si jia mah wah acak-acakan nu dahar sorangan teh tadi dia ge bapa lagi ngiluan ngariung ce arek dahar cenah ngariung paek teh nikmat cenah ce sanajan teu jeung nanaon oge nya teu pirani sangu goreng jeung asin oge meni nikmat cenah mah ngan ieu teh gagal teh sambelna bah tong sok loba ganeng lah sambel ayeuna mah cenah keur mahal tong sok hayang samal-samal cek lain nanya cenah lamun aya sambel mah komo leuwih pedo cenah heuh eta oge pan weuh cek teh beres dahar urang sapukeunna ce heuh da sanajan dihuapan ge ya hiji dua remeh ieu teh ce ning itu barudak oge di dieu oge siji mah teh encan disisiran ce arek disisiran heula ku akunya eta ge si keke bisaeun ce nyisiran siji mah tapi da geuninganan tara rapi tah ieu ge babakalanana urang asupkeunna kana tas bisi tinggalin eta si mistingna jang wadah engke ambege lantaran sok tara didaraang matak lamun teu didaang teh diwadahan kana mistingna ku guru-guruna teh ce budak TK kitu mah geuninganan ce maksudna teh lain